Raksa Art Production. Raksa Art Production. Pitana ningipunin negari kang dango bubukaning carita awit angu payaw satus negari mboten pikantuk kalian sew mboten pikantuk sedoso dasar negari panjang punjung pasira ukir gemari pahlo jinawi kertatata tulaharja panjang dawa pocapane punjung daur kawibawane pasir iku samudra ukir gunung
Sri Nalendra Mahaprabu Raja Danapati kasonong lengahing sitinggil binaturata sineba wonten Patih Banindra lan Detyawis Mungkara lan Arya Gulmuka rawu Arya Rugemuka Srenata Rembagana sadaya para pangagung semi hempak merbayaksa Pinanggi pati sanajan pinanggi pati Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sri tinon ing pasewakan busana maneka warna Sebaka puspiteng hutian namyang pajrahing sarwang rukma rengkeng manik narawata mangga kersana Sri Nalendra Praja Negara Lokapala ajujuluk Prabu Danapati kasonong lengahing sitinggil binaturata dedampara denta pinalipit ing kancana rininga ing nawaretna lemek babut perang wedani ginana wida ing jebad kasturilan sinebaran sari-sari sineba wonten para santana lan para pangagung sami lengahing pangkonan Sri Nalendra mangadeni raharsa pangandika Sri Nata Prabu Danapati pangandikane lelei kedepinuku kadede aris manis sugih kuka asi alon pangandikanira Bupu kadang kanca sadaya mugia arandika ngarti kana pamaksudan kula ayeuna pangna kula ngangkir teh taya lian aya hiji hal anu perlu kula disawalakeun aya hiji hal anu perlu kula dibadamikeun anu istu aya patula patalina jeung kahirupan kaula katut ieu nagara
oge sadere kula sadayana toba. Nun Gusti semaheun abdi Gusti sadaya. Satyacan abdi Gusti nampi wangsit salira paduka timpa tipayu. Mugi Gusti Agung cukup lumur jemar hampura nu ditedaku abdi Gusti. Kalain kersana salira paduka dalam anu mawe ngangkir ka abdi Gusti dina danget ieu kaulan. Syukur bagja kamayangan. Sanyatana ari pamaksudan kaula pangangangkir ka Arandika. Perlu Arandika nyaho kana naon dipamrih ku diri kaula. Ari anu jadi sabab nyata kaula teh mireungeuh sadere kaula sakabeh geus nyakrawati bahu denda. Di antarana adik kaula Rahwana anu geus jadi raja di Alengka. Istu ngarasa bunga amarwata suta bunga taya papadana. Kabunga hate kaula teu bisa digambarkeun ku carita sanajan endahna basa anu dereka ku sastra hasil karya para bujangga. Jika moal bisa ngagambarkeun kabagjaan kula ayeuna pati timbalan. Ngan sanajan barina kitu bisa gigireun kabunga hate. Kaula teh ngarasa bingung nu teu mangeh tungtung ari sabab. Rupa-rupa beja nu katarima ku diri kaula. Ngeunaan talajak lampah adik kaula Rahwana. Jadina raja teh istu dikungkung ku hawa nafsu. Jadina raja teh toleh dianteur ku kareueus hirup. Jadina raja toleh dibabawa ku angkara murka na manusia. Anu leupas tina tetekon manusia hirup di alam endah. Tah dumasar kana hal eta istu kaula teh loba kamelangkaringrang da bubuhan kanu jadi adik, bubuhan kanu jadi dulur. Sedengkeun apan ari manusia di alam dunya asup kana paribasa leutik ringkang gede bugang, balai mangsa kapanggih, cilaka mangsa kasorang. Ku manusia mah teu sok tara aya pupurieuna da toba. Salajeng tangtu sampean oge ngamaklum kipati daw setiap manusia nu ngagugulung hawa nafsu timbalan setiap manusia anu toleh mamawa angkara murka daw balai yakin bakal kapanggih cilaka bakal kasorang hantu salawasna jalma angkara murka sanajan barina gagah lamun dibawa gagabah yakin bakal bedah. Sanajan diri sakti tapi lamun hirup kurang hati-hati yakin bakal mati. Manusia pinunjul ku ilmu hirup di bawah takabur yakin bakal tereh asup kalian kubur. Tah dumasar kana hal eta demi kanyaah kadeudeuk kaula teh ngabogaan krateging ati hayang nganterkeun ieu surat mangrupa kanyaah pangdedel ti kula keur dirina. Malah manar aya mangpaatna adik kaula Rahwana jadi manusia anu soleh, jadi raja anu bijaksana, anu pinuh kuwiwaha tur pinangih rasa bagja dunya lan akhiratna. Kaulan tah ukituna ayeuna wayahna salah sahijina ku kaula teh bakal diutus. Salah sahijina ku kaula teh bakal dijurung laku. Nganterkeun ieu walapatra, nganterkeun ieu surat. Raksaat Production. Ukituna wayahna sampean kudu init bawa ieu surat ti kaula. Kaulan. Saha kaula nun diantawisna anu kedah miang. Anu kedah ngalaksanakeun pancen. Anu kedah ngalaksanakeun pancen salira padukan nyangkeun walapatra ka Rahwana. Anu kautus ku kaula iwati dithiya gurmu ka wayah negara lumampa. Wah aya kadalah Gusti. Atuh abdi Gusti moal baha kana timayan. Sanaos bari kumaha ge aya paribasa ari parentah raja maleuwih sukut tibatan pedang. Leuwih panas tibatan seunu
Ih ngan kitu burudak. Barudak itu atuh dah. Rek ini tuh. Tuh bade angkat eta teh nya. Haya. Arek ngikeun ieu surat. Bari jeung sugan ari karaja beunghar mah atuh menang-menang hadiah lebaran atuh. Da mun sok santona lamun urang nyanyabaan ka jalma nu bunghar. Mun sok komo ieu mah adina dungdungan. Ieu atuh salah samene mah nya wayah. Di bangsa salah sacenel. Rijal mamada tempatna kasalahan, tempatna kaluluputan. Doakeun umrek ini. Oh mangga Pokoknya aya jereki na. Ieu nya kitu nu dipamri teh sugan aya jereki. Sugan we atuh selawe-laweon. Tadi gegagaturan mah geus dibere geus narareken. Majarkeun teh cenah duit leuwih. Uing mani kabita manehna ngareupeuh duit leuwih. Teh tanya ka manehna, uang apaan sih cek Katanya ini uang lebihin. Dah ku dasar eta wayahna we meureun. Nya ge bakal kabagean engke. Sabab lamun kabagean bakal nikmat sarerea. Oh tangkap. Nun Gusti sembaheun abdi. Iraha abdi Gusti kedah miang ngalaksanakeun pancen salila paduka dalem kaula nu. Dekti yukur muka wayahna lampahkeun pancen kaula ku sampean mangsa tumiba ayeuna. Teu aya dewanci nu mustari mung kiwari. Jung atuh geura lomba kubral ayeuna geura miang. Kaula nun pamit ka Nur Gusti. Mugia dina danget ieu abdi Gusti angsal damel sapaneja. Burudak. Hayu mang rek ini. Aya kadalah wa. Surat naon nya ieu? Kana surat nama. Minta hadiah lebaran gitu. Bukan entongnya. Entong Ih ulah sok muka amanat pamali. Najan uing buta ke buta kota uing nyaho. Beda deui jeung tukang saron. Ari tukang gambang mah butana buta cacah, buta gempol. Ari uing mah beda buta kota. Kota ieu beda deui. Ieu beda. Najan buuk panjangin teu kawas digelung uing mah. Teratur rapi. Rek merilu jeung uing. Mana ih? Rek dicukur heula. Bukan dari ka kotanya. Ari ka kota mah kudu sagala komo ieu ka nagara dongon. Sanajan pribadi Raja Alengka teh saderekna Gusti Danapati Raja Lokapala. Itu. Apan ari rajana mah beda boga kawasa tur. Nya tutur. Tadi lebah dia sing bisa ngabedakeun antara pribadi jeung kawajibanana lain. Sarjan urang ka pernah adik ka pernah dulur ka pernah lanceuk ka pernah aloge di imahna. Ari di kartorna mah lain. Di kantorna mah. Lain doi. Nenek bilang berbahaya.
Jadi di lebah dia orang kudu bisa pindah cai, pindah gelas. Pindah tampian. Amung. Mending ari bola hilirna teu kiru. Kumaha lamun digirang dipake ngisiang. Makaning digirangna dipake ngumbah. Dihilir dipake ngosok gigi. Mangkaning eta munding lamun enogan digirang urang dihilir calanga ngosok gigi mending tibang nog munding jukut wungkul eta mun nog jelema maksana urang ngosok gigi asup kana huntu kagosok mending lamun tibang kana huntu jageul kana punuk waduh merang. Wah batur ayeuna uing rek indit ngalaksanakeun pancen raja ngan kitu muga-muga we sing meunang kabagjaan sing meunang kasalamatan tapi uing ku bungah-bungah teuing ieu teh nya Sugane meunang jereki di tengah jalan. Lain ya kabungah hati mani teu aya babandinganana. Rek menang milik gitu. Pasti bermilik. Jeung uing peuting ngimpi. Nah, ieu pang ngimpi naon ieu? Ngimpi uing make baju burung, samping burung. Jeung aneh make kang kalung lamak burung. Sagala boromnya. Sagala burung. Iya anu ngajadi uing bingung disagigireun kabunga hate tapi make barung. Bakal buka milik cenah Jadi lamun make borom-borom teh milik. Anu borom teh emas. Emas. Muga uing sing loba emas. Hah? Ya mas. Lamun uing loba emas meureun bunga amarwata suta. Bunga taya papadana nya suta. Hayu tur. Oh mangga. Bisi rek milu jeung uing. Lampahna Detya utusan ti Lokapala anu sejak nyangakeun walapatra ka Sri Nalendra Praja Alengka Prabu Rahwana parantos luntak ngantun nagara tumina ka Alengka sama kata naon anu dipamrih dicanak kumanten Kurang tendun dihandeleun sieum gesan sampereun cagtuna dihanjuang siang gesan alaeun sumangga urang gentos ieu carios ngawiosaken wontening Praja Alengka Prabu Rahwana Prabu Dasamuka lenggah ing sitinggil binaturata dedampara dentak pinalipit ing kancana rinenga ing nawaretna sineba wonten sadaya para pangagung sami hempak merbayaksa samakta tur saparabotna lenggah ing pangkonan Srinata Praja Alengka Prabu Rahwana nu angkara murka mangalumampana Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Rahwana tendak gendenganipun bendrong aladria. White
baja kamayangan. Bunga Amarwata Suta bunga taya papadana. Ari sabab arandika SKB kumpul. Wahaya kadayah wah. Kumpul tur. Karena rumpulnya yeuna sakabehna layun deudeu. Batinarieun ayeuna batinarieun kumpul kabeh omah pori ieu hanon mang ayeuna mah geuning peri nuanak jadi buta menak ngarawa ngabanggrang ari sungkana seurit Raksaat Production. Tu sungkana aya jeung kawin saha ilima ija Bangna mangkeun maija kacang asin kabeuki emang hayang kacang asin maija ayeuna mah tong lobat teuing sok kacang asin ju rek didengekeun ku mang bari nyangkere kacang asin dicanak mah abdi isin abdi isin sok inggis tong seueur teuing ari tuang kacang asin maija kalabisi nama ayo bener ribet di dunia maneh datang sok isinan mungul jalma nu isinan mang oman jalma nu isinan sok taraman wau jeung deun sok jual deui kacang asin kacang asin dicanak mah tutang dapet suka jadi abdi isin abdi isin sok inggis sok inggis tengah jadi biasa sok kita
Gening dina kacang asin aya belekukan oman. Kami raon medok. Kacang asin ngabelekuk ngeunahnya. Ya kacang asin belekuk ngeunah-ngeunah teh. Tenang medok. Dek ka dia aya kacang asin dek. Gancang. Ulah talang kelele teuing atuh ari di saur teh gancang teh. Gancang teh. Ari wayang-wayang mana iyo. Wayang mana. Waduh eta si Ade. Hari hayang eta iyo hari hayang mana deh layung ayeuna mah kolocoran kolomeran kaca piring nganyame sama wawan Mongos adentong kudu make tutumbangan wae. Itu gara Gusti Narpati Sumping ade hayu buru-buru ade. Allah dia. Sapraptanipun Srinata Praja Negara alengka sampun dumugi datang harsa. Paman Patih Prahasta lasakabe sasadere kula susu mangalahay pardetio esuk berbagja kambayan bunga tan watas wangan nadiri kula calik
Sekaring wawan Segra purna dewa kalajuring rana kalawan Rapia segra purna dewa kalajuring rana buta kala samya lumampa ya kenato
Sanjatana Sri Nalendra Praja Negara Alengka Aju juluk Prabu Rahwana. Sineba wonten hingkang paman patih Prahasta pingkal hingkang rai. Gunawan Wibiksana lan Sarpakana kaping kalih Kumbakarna saweglenga. Sadaya semi tumungkul hambari kelundat nyembah narimang sabda ajrih aningali pamor. Yo Sanarulendra mangedeni raharsa pangandika Sri Nalendra. Warit aji. Iya ngapa manapati katut sadere kula sadaya nu samilenga bunga amarawata suta bunga taya papadana diri kulanya ayeuna ari sawab arani kasaka beges nyaosan kana pangangkir kula sorangan. Paman Pati Mas Putra kula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku sampe ngersakeun sumping kana pemaksudan diri kula ari sawab sanyatana aya badamikeun jeung sampean Paman Pati. Moal aya jalma nu mangih kabungahan aku melara di alam dunya iwati kula sorangan du ayeuna. Paman Patih Prahasta adik kakang Kumbakarna lan adik kakang Sarapakanaka oge adik kakang anu kasep Wibiksana layeun suka bunga diri kula yo Paman Pati cacalik Paman Pati Prahasta. Wah aya kadalah lo Mas Putra puputon kembang kedaton nunyakrawati abahu denda pun paman nyangakeun semah pangbek di kahonyuk dampal paduka dalem lo sanajan bari sifat ka anak amang pribadi hida puguh raja nu ngasta ka Prabon jadi wajar lamun mang nyangakeun semah pangbekti kahonyuk dampal paduka bari jeung dada hapuntenna dari mungu salah mah najan kolot ge tetep da manusia tempatna salah ari nu salah teh pan hampuraeun nu bener nya kanca jadi kula teh hampura lahir batin dunya jeung akhirat dihampura di dunya lamun boga hutang keneh kabawa ka akhirat malinas kana diri atuh kukituna manghampura sawang sulna Paman Pati kieu sanjatana Pak pangna kula ngangkir ka sampean sabab yakin dina lebadi paman pribadi nyakseni moal aya raja gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kana ngedewa raja sugih mukti berat beunghar reaketon buncir leuit loba duit loba kejo kukituna moal aya manusia anu nyaruaan ka diri kaula pantes lamun kaula jadi raja sajagat rat Pramudita
Ya dudu masar kana hal eta paman pati ekulah hahaha yang jadi raja sejagat Pramudita. Ekulah hahaha yang jadi raja sadunya. Yakin di mana kula Nyakrawati bahu denda mau aya zaman nyisig. Nyisi kudi. Nyisi kurdi. Eta diri kula sorangan hay. Iyo. Sasakedeun deui. Kula Nyakrawati hay. Syukur bajak paman pati lir penda barang nuju raos nganika sapraptanipun kasurak denewa pamagersari ala dia dayu saking puni hengih detio utusan ing negara Lokapala sampun dumugi dateng harsaing slameting kedaton Somedia tominak datang harsa ing Taunas Renata Praja Alega Prabu Rahwana